Babah ame kendom mati selap. Non sora gelap. Mana teh kade ge sora gelap boyak kieu golap segitu panas mon cereng kieu ai sora gelap. Aya rariweuh maneh mah. Salah denge meureun maneh mah lain gelap eta teh. Bo anu hitut nu naon maneh mah sada gelap teh. Lain aya gelap. Tuh ame kendom mati selap nih geus gogorowokan ti tadi. Oh, atuh sing jelas ngomong teh aing mah anger maneh masuk tara jelas. Ai kereueuh-reueuh kieu teh sugan teh aya gelap. Paingan euy wayah kieu. Jangan harengheng panas harengheng umpamanya aya gelap teh Hara kayaknya. resep pisan doma Kitu maneh mah gogorowokan. ngomongna teu pati jelas. Doma gogorowokan ti tadi mah teu kadena saeutik-eutik acan. Hayo we meureunang gogorowokan ti selap. Cicing we. Nyaan pisan sakitu doma mangeraeng. Hara resep. Tah, jang naon maneh teh lap atuh, rek ngepel eta. Sing bersihnya heueuh, ieu teh dibersih. Ieu kalah mama lep. Aing Ah, kita naon? ngomekeun domat ti selap ling ngogogobog lap abang Da musayang. eta nu aya na lap teh aing maneh kunaon atuh nya butuh nu kumaha atuh. Ngaranna ge lap butut mah. Bakat we. Jeung naon atuh nanyakeun lap aya mung digawe mah. Sok ribut wae maneh mah. Tong nanyakeun lap aya mung gawe mah. Kepel bah ieu kitu teh atuh tah. Kalalotor gitu li nanyakeun lap ieu mah mung digawe teh. Ieu mah nanyakeun lap dibikeun kana tuluy. Da mung meureun migawena. Mun urang mah bah lap ieu kitu ieu. Ame bersih lain ieu mah salah we manehanana mah. Mun urang menita teh tong nyokot lap, bah lap kitu ieu. Kepel ame bersih. Bisi eta aya tamu aya naon gitu. Ya mah bah cokot lap sugan derek dipake di dieu kalah tuluy teu naon nya kitu si ambu teh. Keun rek ku urang ieu mah dilap. Ya.